dua. Nah, tiupan semprong nu kadua, lain semprong leplong lain. Sawa'un kanu makburina au gharqa au ghairu zalik fi Pakis Jaya. Nya di dia. Sawa'un kanu makburina au gharqa fi Pakis Jaya au ghairu zalik. Baik eta nu mautna aya di alam kubur atau nu tenggelam di laut Pakis Jaya sekian tahun yang lalu. Tentu keperang gitu ya. Dibangkitkan kabeh. Nu jadi pertanyaan, ieu al-mab'us. Awas, ba'as aya al-mab'us. Al-mab'us ieu adalah yang dibangkitkan. Pertanyaan nu dibangkitkeun naon? Apakah ruh fakot, jasad fakot, atau ruh ma'al jasad? Kalau ruh ma'al jasad, apakah jasad urang mayana? Dan sepengetahuan urang jalmi nu asup kubur, kagali deui tinggal tulang, jasadna rareuweuh, dagingna eueuh. Bahkan geus masyhur saur Kangjeng Rasul, daging manusia bakal didaharan ku cacing tanah. Tayeu sebagian ulama ahli zahir nolak ba'ats teh seperti nu kamari di keterangan kaum Dahriyah. Kenapa sampai nyengsar eta seorang ulama besar Syekh Ad-Dahriyah? Karena ente memperdalam ilmu qalam, ilmu tasawuf, terkenal Allah, nyembah ke Allah tapi terkenal Allah, kade. Seperti orang-orang kafir kan nyembah ke Tuhan tapi terkenal Tuhan, dia aku batu disebut Tuhan. Nah, akhirnya kaum Dahriyah mengatakan tidak ada ba'ats. Tidak ada ba'ats. Zaman ladzina kafaru an la yab'atsu. Qala bala wa rabbi latab'atsinna. Mereka mengatakan, wahai umatku, tidak ada itu hari pembangkitan. Segala jalmi geus bae geus modar bangkit deui eueuh. Nolak yaumul ba'ats. Kumaha lamun urang baik tingali hiji dina surat Hajj nu teu salah surat Hajj ayat 7. Surat Haji ayat 7. Wa annas sa'ata atiyatun wa anna Allah yab'atsu man fil kubur. Surat Al-Hajj ayat 7, bahwa kiamat itu pasti terjadi. Wa anna Allah yab'atsu man fil kubur, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur. Kubur nama disebut mewakili tempat semua orang yang mati. Awas, kuburan itu mewakili semua tempat orang yang mati. Padahal setiap nupae aya di kubur, aya nu di laut, aya nu ditelan di bumi, bahkan aya nu dihancurkeun, debukna dipicen ke tengah laut. Rupa-rupa seluruh akan dibangkitkan. Nganu dibangkitkeun naon da ieu teh? Ainu hazal badan la mislahul ijma'an. Anu dibangkitkeun teh ainu hazal badan urang ayeuna.
La mislahu lain anu nyerupai badan urang ijma'an sepakat para ulama. Awas kade. Kita bieu leutik tapi jero usina. Bisa anu nanya, engke urang dibangkitkeun teh pan awak urang hancur. Eta salin deui henteu. Tuh kade. Nu hancur berarti salin deui urang henteu, tapi ku Allah dibangkitkeun urang-urang keneh. Lamun kitu kumaha cara ngabangkitkeun urang-urang keneh? Jalan-jalan heula ka surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 160. 160 apa 1 gitu kan ciri. Satu 160 ketika nyarikakeun yaumul ba'ats Nabi Ibrahim didesak ku umatna. Begitu Nabi Ibrahim didesak ku umatna, Nabi Ibrahim teu ngalamatkeun umat. Awas, Nabi Ibrahim didesak ku umatna tapi teu ngalamatkeun umat. Maksudna ngalamatkeun ieu lamun urang kan naon-naon anu pake alamat rakyat gitu ngalamatkeun teh seperti nu kabari di Indonesia, di Jawa Tengah kalau tidak ada Gus Nur waliullah yang maha besar, Indonesia akan hancur. Diberi musibah oleh Allah, maka harus dibebaskan dia Gus Nur teh waliullah cenah gitu tah. Ya. Kita kasihan terhadap rakyat. Rakyat itu disebut rakyat mana itu teh? Ya. Terus saya dewan nyaritakeun rakyat, iya nyaritakeun rakyat, kabeh ge rakyat teh. Nabi Ibrahim ketika jalan nyaritakeun yaumul ba'ats, Nabi Ibrahim langsung itu qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Itu qala Ibrahim ketika Nabi Ibrahim berbicara, Rabbi, ya Allah ya Rabb, arini kaifa tuhyil mauta. Coba tunjukkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan kembali kepada orang-orang yang telah meninggal. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah ya Rabb, ieu jalmi kan geus baralae, kumaha carana Gusti ngabangkitkeun? Kumaha carana Gusti ngabangkitkeun? Qala Allah nyaris, awalam tu'min? Ibrahim, apakah anda tidak iman kepadaku? Cek Allah. Kumaha jawaban Nabi Ibrahim? Walakin lihat ma'inna qalbi, supaya hati abdi tenang, sehingga kita jelaskan ke umat kuring ngeunah. Entah iya Gusti, bagaimana cara menghidupkan kembali orang-orang yang mati? Ketika Allah nanya, hari mana yang terpercaya? Iya umat pada darahnya, tidak gitu. Tapi ditanggung keserangan demi untuk meyakini. Banyak. Entah cerita dia. Itu qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Ari ajeun teu iman ka kuring qala bala. Iman Gusti abdi teh iman. Walakin liyatma'inna qalbi. Tetapi untuk ketenangan hatiku. Kalau memang engkau menunjukkan ayeuna kumaha carana. Kumaha carana? Qala fakhudz arba'atat tayrin minat tayr. Coba kieu we Ibrahim, cek Allah ya. Keur dialog. Anjeun neangan manuk 4 rupa. Ulah sarupa neangan manuk 4 rupa. Fakhudz arba'atan minat tayr. Pek reangan manuk 4 rupa. Pasurhuna sanggeusna 4 rupa dimutilasi, dicacak, jeung bulu-buluna kabeh ge cacat. Gusti doraka beureun ulah segala mikiran doraka kapan siap tadi hayang jauh hidup rempah. Segala doraka ngecacat ngecelain cacat. Allah ke Nabi Ibrahim cacat. Sampai cacat aduk kabeh.
Kos ngadonan roti ieu diaduk kabeh. Sanes aduk kabeh pasuruhna ilaika. Dicaca, diaduk, summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an. Kemudian dihareupeun maneh kan gunung opat tah. Gunung opat wadah kamangkok masing-masing. Teudeun ku maneh. Kabeh kulon, wetan, kaler, kidul. Nurut Nabi Ibrahim. Soalnya teudeun kabeh di opat. Gusti abdi tos ngalaksanakeun nu opat. Cicing deui maneh di tempat nu tadi manuk dicacak. Sunuhun Gusti. Manuk naon-naon tadi nu dicacak. Yang urang mah manuk japati hiji, manuk blekok hiji, manuk kuntul hiji, manuk puyuh hiji. Manuk puyuh hiji atau manuk badrun. Manuk badrun hiji. Nah, sanes begitu, sumajal jabal min juz'an, sumat muhunna. Gerokeun ku maneh. Gerokeun ku maneh ayeuna, kan gerokeunna arek nyareut mana bae. Gerokeun ku maneh pek manuk nu tadi. Ngan manuk anu dipencet ku maneh. Ayeuna japati. Wahai blekok. Wahai kuntul. Wahai puyuh. Puyuh badrun. Wahai puyuh badrun nu tadi geus dicincang-cincang. Kadieu deui ayeuna. Kadieu deui kuring ngomong dititah ku Gusti. Kumaha? Yaktina kasapia. Lali per aya deui dihareupeun Nabi Ibrahim. Coba tembok kumaneh mangkokna. Bareng ditembok daging nu tadi teh eueuh deui. Wa'lam annallaha azizun hakim. Ketahuilah itulah Allah yang aziz dan hakim. Manuk geus dicincang, geus dihancurkeun, dihijikeun deui. Eta urang mah cara ngahijikeun bae kan bener misah-misahkeun ieu dagingna, buluhna, matana ka dieu. Henteu mata belekok jadi mata puyuh. Mata puyuh teu jadi mata japati henteu. Balik deui. Nah urang ge di yaumil ba'ats jadi deui daging nu pernah leungit balik deui daging urang. Lain buntutna urang, tunggirna urang, tunggir si Budi diasupan ku si Wati teu bisa. Tetep bae bakal balik deui. Ya ba'atsu man fil qubur. Bahkan dina surat An-Nahl orang-orang kafir tidak percaya. Surat An-Nahl ayat 38. Ieu keterangan dina kitab-kitab saja. Lamun dapat dina kitab ieu doang teu aya. Ya. Dina surat An-Nahl ayat 38. Dina surat An-Nahl ayat 38. Nah, bakal bangkit deui. Seluruhna teu aya jalmi nu lolos. Kabeh bangkit. Ieu al-ba'ats. Hikmahna iman ka ba'ats, hikmah iman ka ba'ats. Urang perlu hati-hati ketika akan melakukan sesuatu. Bahwa orang bakal dibangkitkan dari diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti hati-hati ketika melaksanakan sesuatu. Luka dua, selalu ingat bahwa setiap manusia akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Berarti namun urang perilaku goreng, engke hasilnya goreng, perilaku bagus, engke hasilnya bagus. Dia bahas. Sebagian orang tidak percaya ayat ba'ats. Bahkan termasuk di lingkungan orang.
ah, kiamat tiba heula urang leutik sampai ka ayeuna eueuh kiamat.